dengan uing dari Patutunggalan. Gini si Cadok. Nah, saya tinggalan aja lah mati meniru-rupa Syah. Aing disebut si Cadok, saya depek. Ampun. Nah, saya datang ke dia. Pokoknya masih lain nek taluk atau ada kumaha. Aing mana mau taluk Syah. Aing gitu. Urang Patutunggalan we. Sok. Mending gelut atau mending silihina? Gitu we mending enteng teh. Silihina kumaha? Silihina silih ledek kalau mau ambak eta eleh. Enteng teh mematikan. Enteng mematikan. Nu ambak eleh. Gitu. Jadi sia dor. Aing hayangnya. Dek aing heula, dek mana heula? Sultan. Hom pimpah kali ya, hom pimpah. Eleh itulah. Aing heula berarti, masa aing eleh. Ini pohon deh, teh hom pimpah itu. Sok siapa mimitian, sok. Sing parah sing kanyerian ya. Si cacing. Sia teu beda ti cacing koot. Si cangkilung, si dekok. Si goreng patut, si hese nyatu. Sia teh si bau kelek. Si gede waduk. Aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk. Waduk. Cacingan waduk teh. Sia teh sabenerna mah teu boga kolor. Kolor oge menang mau. Hiji-hijieun oge. Sia teh sabenerna mah keur diudag-udag di lemak deuleu sapangalengan. Sabab sia teh mau engkol 2. Tina truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok. Awina-wina teuing wah kuatan euy. Satang parah. Kuatan euy. Si teu boga acara. Terus aya kene. Si geus teu payu. Kata hare-hare gitu. Kaelehkeun ku anak si teh. Ieu. Aya anak sia payu. Acara ge ngarebutan ti anak sia. Di sidadan aing nya. Gablek kakenyos. Di lobang nganggur aya nama gitu. Harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar. Kitu teh sia jadi dalang calung teh. Rajeun ngakan daging hayam atahna sia tulangna. Ah kuat euy. Geus. Ya ho maneh indung maneh. Ya ho goblok da indung aing. Tah sabenerna si lain dijurukeun ku indung sia teh lain tinu biasa. Jalan teh. Tapi sia teh tina bool. Leuwih peuri. Di Aisyah teh ku indung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung. Indung sia teh baheula teh kitu tabongana indung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain. Tapi si leng teh tina hileud peuteui. Anjing. Ngahina indung aing, ambak eleh tubuh. Aduh, Gusti pajar indung aing hileud peuteui. Parah Gusti cu agunggala. Cek aing oge nya. Gusti ngahina pajar indung abdi hileud peuteui. Padahal indung aing mah hileud orok juga. Sia, abina.
tegan paeh maneh gatul kada ya tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu apatan patah perlet sang bulan 14 tegel temanek Balumbang Timur Jalan Gede Sedapuan woi rasa hebat Kakang Sutiya goblok nyebut ngaran aing keur ngora raja aing deh iya aya leuwih na ti baheula tengeulan teh lumayan aya masih etik ai karasa hai woi ayo dan naon sahabat abdi naon nyabat naon icing sia woi again naon nyungkeun duit kan ngaganggu we si eta woi again woi ayangnya again mana dek pipil huan sia again mun dipikak geuleuheun si goblok peledak teleponukna kana irung Gatot Kaca cing tong ditah nu gelo lah hayangnya benang akang babuk sekali deui hudang sia mina-mina teuy kan di kumaha teh banting we mode banting abdi keur ngorakeun ya basa banting naon basa banting bancet aduh dibanting banset tapi nu bareuh leungeun lah anu dibanting banset anu bareuh leungeun margi bansetna cicing dina batu pangintan aya we pijawaban itu cenah sangga teuing euy mun kadegan naon sehingga ketika pungkur ge kitu teh ilmuna teh sakedap lagi ngorejat teh keuna kana taneuh hirup sia teh mah kop antol mah di kop antol udah gan mantap mantap jejak singa main tadi leuwih nanti gitu we waduh kan sing leuwih peuheur ge lah lain sadarnya nya lain sadar kalakan neugdreug jelema wah kurang batu dan naon tamihan naon tamihan teh eta tengeulan tamihan di tanaga teh sakedik nya sirana kejar bakating kupika geuleuheun tamihan pandanganna ku teu cing wawalkeun ka maneh wagan heula raosan da bae leh ngomong si eta mah leuwih teh si Junet teh mah nya kunaon riret kan mereka sempetan ke manehna keur narik napasna ngan di lebah dieu wa naon nun aga naon ngaleos heula diuk lah diuk antau kotor di dieu ya eta mau jauh jeung dudungan teh wa kulat kumaha nun
tiba heula oge da moal eleh moal meunang ieu teh kaayaan gelut model sedengkeun kudu disetorkeun teh layona antara pikawartoskeun maot saha teh eta kakangna Lakasura ai kitu ieu teh setiap antara kana taneupan hirup deui kungsi baheula di parangongan laras tapi lila-lilana mah geuningan aya rinyuh mawa taneuh ka luhur rag-rag hirup deui sanajan ayeuna di kumaha digantung dina tangka kai tetep bakal kena taneuh ieu ngatukannya Pak jangakeun kawas sugan wa merek kamandang wa sasireun sabeujereun wa ngatukannya wa tulungan wa akang mau nyebut wa kasah sia teh nyebut wa teh kawawani sumuhun agan iya sapanjang aya di dunya moal oleh hirup wae dunya teh kaungkung ieu bumi we kitu kumaha wa di saluhureun ieu urang teh aya atmosfer di dia oge atuh pangalengan oge atmosfer mah dua poe geuningan sok nyupiran supir tamajar atmosfer ieu mah atmosfer para diem eta manaskeun cai termos tama atmosfer teh nyaeta angin bumi tah saluhureun eta aya hampa udara hampa luar angkasa tah dina hirupna deui oge moal bisa ngarengha paeh deui margi di eta tempat mah teu aya oksigen teu aya gravitasi nya da ti Cirebon bijina ge naon gravitasi perginya mah tarasi eta mah jauh-jauh lain eta kanyaho Semar nepi ka kainya sugan teh kanyaho teh melak sampoe wungku geuning nyaho atmosfer segala nyaho gravitasi wah kolot mah nyaho hampa udara cek mana hampa udara naon pare geuning di mana eta taya eusian teh hampa hapa teh sia pelgum ari hapa mah di mana urang aya kahayang geuning teh dahar teu nginum tapak ari tapak mah teh di mana urang geuning jeblok aya tapak urang nya teh tapak goblok sia ai tapak mau urut atuh heuh eta oge urut si ayah kurang namarip ai urut mepa dangukeun di mana urang boga rezeki jang kudu daek ngurut yang ngirit eta mah ngirit teke ai ngirit mah di mana baparek init Pak abdi ngirit ngiring geus nasib teh batur keur bingung deh ya mah digalakan kulunungan gitu kana dengkrean aitan tarojoli deui geus selek ulah ditu teh si burung kitu we sia mangga heureuyan supaya ulah stres ulah tiris teuing atuh Pak jadi kaula teh kudu kedah nobros heula eta atmosfer jadi alungkeun we ka hampa udara moal aya oksigen tadi dinya mah bakal kakalayangan moal murah ka bumi da kahalangan ku atmosfer dina
asup lagi ka dieu kaburu kabanting ku atmosfer ngaclang deui kagantung sama cu geus kabayangkeun ieu aki-aki geus ulin ka itu wah poting geus paingan pepotonganna teh apa pepotongan bapak di ditu di luhur nini anteh oh bisa jadi teh di atmosfer teh heeh masih acara sia pepotongan lain ini anteh kau nini muntaber siapa aduh nuhun wa kaharti ku gaula eungeul heula di dieu mangga tapi dina nobrosna atmosfer teh agan kedah ngangge kakuatan pancabraja kedah cepet margi kabanting ku eta atmosfer cilaka siap wa Wilujeng perbios ah nyaho ti mana teh kurang pengalaman moal kawatakan ku sia mah kudu sakola heula sekolah jauh nyaho di naon sia mah ucu baca getara hirup kurung batok teh euy batak itu tah bukan nyaho dadalang baheula mah bejana teh cenah digantung nya teh di awang-awang banyak atuh ti beubeut keneh meureun aja ngahitkeun kana meureun eta teh ka itu luar atmosfer meureun nya heeh